Peserta Pop Singer Indonesia. Mohon teteh abdi teh bade registrasi di paling mananya? Oh, di sini, silakan isi dulu. Kunaon memang mah otong merek ngiluan lomba teh kalah sedih. Lain sedih mah. Terus kunaon? Eta suku otong katincak ku suku mak. Maneh mun maker tampil kudu pang tarikna ngeprokan emah emung nah make jeung embung emah teh di sponsor iwal ti maneh dang emung meni naon alasana make jeung embung da mah teh jelema lain japati. Dena Novia, kategori dewasa putri. Judul lagu Cinta Sejati, nada dasar, normal atau standar. Hadirin dan dewan juri yang terhormat, Dena Novia, judul lagu Cinta Sejati, nada dasar, normal atau standar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Saya Dena Novia Purwanti. Siang ini saya akan membawakan lagu dari Bunga Citra Lestari, yaitu Cinta Sejati. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Hati,
yakin bakal juara? Ya heeh atuh emak. Eta sora bisa panjang gitu. Rahasia naon mak? Gampang, mama tong. Naon? Unggal poe mama dahar jeung oseng. Oseng naon? Oseng rapi ya. Tong geus daharna wareg. Wareg mak. Tong, kan tadi maneh geus nonton emak nyanyi. Ayeuna emak rek nanya ka Otong. Maneh hafal teu WR Supratman teh saha? Henteu. Maneh mah Otong, matakna ari di sakola teh sing sering-sering maca buku sejarah musik. Ayeuna mah hafal teu Cumimin. Cumimin? Henteu saha Cumimin? Matakna emak sing sering-sering maca WA si Abah. Ya tong ya, mana di sekolah teh kudu bener-bener tong nyerakeun emang, geus ngasih bapak nyerakeun emak wae. Insyaallah mah atong menik soson-soson diajar. Halus. Ari eta ayeuna kumaha di sekolah nilai kumaha halus? 100 wae. Wow. Hebat euy, pinter geningnya budak emak teh euy. Eta teh tinu hiji mata pelajaran? Teu mah. Bahasa Indonesia 40, bahasa Sunda 40, matematika we 20. Mana mah beda jeung bapak maneh.